Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Tebang deui sareng sim kuring sarerea di channel Sundaku. Sagarana oge arbiter. Nu penting mah bertanggung jawab. Update nama bawa ya. Lur, ayeuna teh urang teh ayeuna teh poe Senen. Poe Senen tanggal 23 Juli tahun 2035. Apal tuh? Aya tahun di tahun 2035 tanggal 23 Juli poe Senen. Naonnya? Eta teh memperingati Hari Anak Nasional. Kaleresan pisan. Kaleresan. Naon deh? Kaleresan pisan. Ayeuna teh urang kan rek ngobrol tentang the playing of the children. Playing. Artinya Anak-anak yang terbang. Udah keliling bisa ngapung. Udah keliling bisa ngapung. Babaku ngapung dapet. Kalayang. Aduh, amis. Kalau bukan senior ya. Sarupaning buah. Sabar ya Mas, sabar Mas. Playing kan permainan. Iya. Eta teh kaulinan. Benar. Children Anak-anak. Barudak. Iya. Berarti playing children Kaulinan barudak. Ya. Kaulinan barudak. Para rinter gini. Out of the box. Kaulinan barudak teh. Kaulinan barudak. Ye, nya Kaulinan barudak. karek maca ya di ibu. Ibu 2035. 35 make ibu. Buku nu pikageuleuheun. Ibu. No. Eta apa Lain elektronik. mah cenah mancing. Nah, numutkeun Danan Jaya ya, kaulinan nya eta sagala anu sok dibawa dipake ulin, cocokan. Kaulinan. Sagala nu sok dipake ulin, gawa cocokan. Nah, pikeun maleleh ieu maca dinu ibuk deui ieu. Ibuk deui. Beda eta. Beda. Numutkeun Iskandar Wasid kaulinan barudak asup kana folklore atau cerita rakyat. Tradisi rakyat. Tradisi rakyat naon terus? Folklore. 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 Mana ngerti teh? Folklore tradisi rakyat. Terus Kaulinan teh asal kecapna dina ulin. Ulin. Nah, ulin teh aya dina kamus kumaha Mas? ulin teh. Ulin. Ulin ieu ulin. Ulin. Eta dina kamus. Kamus 1989. Lain itu tuh tahun sabaraha kamusna cing mana? Kalem. Sabar. Ayo. Kecela kamusna ini sekolot pisan ge. Mana tah? 2000. Tahun 2000. 2006. Berarti 29 tahun yang lalu, 28 tahun. All time. Ali depan lah. Iya. Ulin teh digawe nurutkan kahayang sorangan di luar imah. Teu digawe. Iya teu digawe. Teu digawe. Nurutkan kahayang sorangan di luar imah. Atau ameng. Ameng ya ulin teh ameng. Kucing eta mah. Standar budek-bek. Cat. Nah, Cat. Oh. ya Kucing. Ding chat. Atau kaulinan. Kaulinan teh sagala nu sok dibawa dipake ulin, cocokan. Cocokan. Kaulinan barudak. ulin teh Folklore. Cinta mah kieu kaulinan barudak teh. Senior tuh ngerti-ngerti susah. gimmick. Jadi kumaha maksudna kaulinan barudak teh? Nah, kaulinan barudak teh nyaeta perkara anu sok dipake ku barudak. Nu matak resep, matak
bunga, mata Hal-hal enjoy, Antengnya. anteng, mata kesep lah pernah gitu. Terus lamun gitu keulinan barudak oke aya sababaraha fungsi. Ya. Ayalah Kang. Tah kieu Kang nya. Ieu teh abi teh kungsi maca koran pikiran rakyat tahun 2008. Seberapa tahun? Ayalah sekian tahun lah tapi nya 26 tahun. nya sekitaran sakituannya gitu. Tah dina pikiran rakyat teh nu nulisna teh kosasih. Nah kieu nya jadi fungsina kaulinan barudak teh aya 2. Kahiji Nu kahiji pedagogik, nu kadua rekreatif. pedagogik. Pedagogik. Pedagogik naon, Mang? Artinya teh pendidikan. Jadi kieu. Jadi kaulinan teh jang bagi aya dina fungsina teh jang pendidikan oge Jang gitu. pendidikan gitu, jang Maksudna pendidikan. kumaha eta? Tah, jadi fungsi pedagogik teh jadi jangan ningkatkeun pikiran selain pikiran ge karena keterampilan fisik. Jadi itu gerakeun awak. nya gitu. Berarti jang ngembangkeun sehat. pikiran oge nya. Ya, leres bisa fresh gitu. Sehat. Nah, nu kadua Eta be teh pedagogi. pedagogik. Tah, tuluy anu kadua rekreatif. Jadi minangka panglipur lara gitu. Panglipur lara teh sedih, menghibur. Kanggo menghibur diri gitu. Ngaleungitkeun ka sedih. Sedih, kegalauan, Dan teh aya utang deh. Nya memang pada saya utang tapi kan nya Tapi kan baru oge bisa sedih. badan ku PR tugas kan bisa wae Jadi meh naon ngaranna teh? meh happy Kita keluar imah. kalau bisa harima ulin. ulin Arah? Kabang berangkeun. kabang berangkeut Itu meh leungit gitu. Leungit. gitu. Terus kumaha, Bang? Ada dua sih fungsinya mah. Aya manfaatna oge berarti nya Pasti. kaulinan barudak teh. Pasti aya manfaat mah pasti bisa. Tapi nu leuwih nyaho mah nya Kang ieu Oh, simkuring ya. Ya. Karena satu maca dina buku, tadi mah ibu kena buku. Nya kan tadi salianti manfaatna jang ngembangkeun karakter teh naon deui mengembangkeun naon beta pikiran. Nah, Ngahibur ieu mana ya? sababaraha hiji manfaatina kaulinan barudak. Nu kahiji ngajarkeun supaya hirup gawe babarengan jeung babaturan. Gawe babarengan. Bermasyarakat. Bermasyarakat. Bener. Biar bisa. tidak egois. Tah, Tah naon. karena teu manehna hayang sorangan we tuluy kabeh nepi ka nyeun iman Individual. Salajengna ieu. Silih ngajarkeun pangabisa Pengabisa teh kumaha Kang? atau keterampilan. Skill. Skill. Contohna nih, Ngeunah pisan sama eta di kikil eta. Iya. Bacanya anu. Iya. Nah, contohna jika kieu, misalkeun Senior. Mister ini Oki teu tiasa ngabungkeun layangan. Sama papa ieu diajarkeun carana kieu jadi nu teu bisa jadi bisa. Jika gitu. Kieu memang layangan teh tinggal heula anginna. Nah, jika gitu Ulur tarik. skill tarik eta skill. Salajengna ngajarkeun supaya silih tulung tinulung jeung papada jalma jeung babaturan. Tinulung teh. Jadi misalkeun Naon? Tolong menolong. Oh. Si Yowas kayaknya udah lama di Jawa Baratnya ya. Lah. jadi silih nulungan ya. Salajengna Saling membantu berarti nya. dalam usaha misalkeun jika tadi anu kumas Nulung kana butuh, Ah. nolong kana susah. kesedih misalkeun naik sedih mana dibabarangkeun ku baturan diajak seuri juga gitu. Jajak ulin, Jajak jajak ulin, luar. diajak seuri. Nya diajak ulin bari seuri gitu. Oh, mun babaturan labuh tulungan. Nah, Sesarikeun heula tapi. tapi kok tahu lah. Nah, terus selanjutnya awan. Awan. Campuran. Ngajarkeun kumaha supaya ngarahkeun akal jeung pikiran katut kabisa
dina nunggulan masalah. Oh berarti ini tadi ngembangkeun teh ya. Nah, jadi misalkan Oh, aya bisa. masalah, kebarengan dipikiran jadi teu satu kepala, ngabri seueuran. Musyawarah. Ciga kitu. Salah jeung deui. Tapi masalahnya beres eta. Alhamdulillah. Jadi Jadi seri. Mudah-mudahan beres lah ya. Beres. masalah mah teu beres tapi seserian. Itu beres lagi pasti karep lah masalah deui sih. Nah, dari rumah masalah tuh kan. Oh iya. Waduh. Curhat. Salah jeung Lanjang. Ini sumber masalah. Ya salah jeung deui. Ngajarkeun kumaha carana ngamanfaatkeun segala rupa anu aya di sakuliling di sekitar. Oh, manfaatkeun naon wae nu aya di lingkungan Urang urang. tah, udah deket bisa. Siga dino contoh namanya ku abi di Pasihan misalkan aya kucing sumput. Misalkan aya tembok, aya di tangkana jadi numengkeun. Nyumput oge bisa Nyumput dina juga tanah. ge nyumput. Kucing sumput sendal. Dah, Semputkeun dina tonggong batu. anu badan. ya Oge, kan itu bisa. kita kan Ah, ya, badan badan kita. gitu. Terus anjeunna seurri lah. Saterasna nambihan ilmu atau apa ngaweruh? Pangaweruh. Naon? Ilmu. Pengetahuan. Pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Fungsi, ya fungsi Ciga pedagogi. Oh, heuh nya. Pedagogi. Da pedagogi nyambung kayak nah, sakitu eta manfaatna teh. Enggak sih. Teu rame atuh naon deui. Oh, Gitu ada lah. ya tuh. Ya aya deui jadi lah. Nah gerakeun sakabeh awak mun dinu kabulinan mah. Mulai tinu kepala, sirah, Mikir, strategi kumaha nyumput ke kumaha. Gelut. Gagelut Lupa, aya kaulinan anu kudu lupa. Gerakeun awak. Atletik. Atletik. Kayak di masa bae. Anarkis kayaknya teh. Nah, eta Terus? itu sih. Oh, itu manfaatnya teh. Ya. Oh, bawa pisan oge nya manfaat kaulinan tradisional teh. Seueur pisan. Terus Mang deui Mang loba kan kaulinan barudak di urang teh Mang. Wah. Teh aya naon wae sih Mang kaulinan barudak di urang teh? Nah, di urang teh dibagi-bagi deui aya berdasarkan sifatna. Sifat dina kaulinana. Heeh. Oh. Ieu teh secek ibuk teh aya dua. Kaluinan anu sifatna kulit atau heureuy jang heureuy. Heureuy. Aya kaulinan nu sifatna lomba atau lomba. Oh, kompetisi. Kompetisi. Oh, jadi ngumpannya ngumpan gitu ya. Lomba, Lomba. kompetisi, Nah, kompensasi, Dispensasi. dispenser. Komisi. Kurang sih, kurang. Punya kompetensi. Nah, anu sifat Kompetisi lain kompetensi. Iya, kompetensi, benar-benar kompetensi. Aduh, cukup lah. Aku mah eueuh naon we emang kasup kana Tah. heureuy. anu sifatna heureuy. Oh, sepatu. Nah, biasanya kaulinan imahan gitu juga anyang-anyangan, juga oray-orayan. Nah, penting happy. Ieu mah sifatna teh. Pemasakannya bisanya. Heeh. Dokter-dokteran. Oh, berarti udah gak nama eta mah nu penting panglipur lara teh ya, ngikeun kasedih. Kajenuh. Kalau jenuh. Budak leutik jenuhna naon? Tugas apa nama? Batur. Bete we pokona mah budak Tugas teh. apa nama? Terus nu kadua nu sifatna lomba. Nah, kompetitif ieu biasana dipake jang lolombaan atau nya aya deui nu khususna cirina nu lomba ieu teh. Pertandingankeun. Nah, cirina teh kieu. Oh, ciri-ciri. Nah, teu bisa dipaenkeun ku sorangan, minimal kuduaan. Nah jelas, dah lomba aduh kan. Kudu aya lawan. Kompetisi. Apa baca jeung juri? Ya, wah mungkin. Punya jong tembok. Kan we menang gitu sorangan. Mun gitu mah rumahan berarti kan mun sorangan mah. Gitu. Nah, terus aya oge miboga sifatna nu aturana tangtuk. Tangtuk. Aturana teh tangtuk. Geus pasti. Tentu. Pasti. Pasti. Nah, cing di akhir permainan atau kaulinan aya nu menang, aya nu eleh. Sifat nu
itu lomba ieu mah. Nya pasti yang Karena oke kan kompensasi. kompensasi. Nah, untung senior. Senior. Karena oke kompetisi. Bener. Mun kompensasi mah pasti akan ganti rugi. Itu Eta. di sana ya ya kan teh heureuy jeung sifat lomba. lomba nu kompetisi teh. Nya di sana main bal kan itu mah. Kan aya aturanna aya 17 Agustusan wadahnya lomba. balap karung. Karung Tapi kan happy. Cuma happy. Panjat pisang. bebentengan. Tah, Pris-prisan, pris-prisan. kucing kup. Kelan eta mah Oh, benten ya. Dia bikin pisang sih sebenarnya. Tapi sarua Sarua penting boleh mah lah. bahagia. Tapi junior mah boleh. Ingat tiga aturan junior. Yang penting mah bahagia. Bahagia yang penting mah. Tah, Mang eta teh kan beda sifatna dibagi-bagi. Nah, tah ieu prak-prakana dina kaulinan ge aya Apal prak-prakana. teh namanya prak. Prak kerja. Sebelum Prak-prakan itu. Prak-prakan di sini praktek. prak-prakan di sini teh praktek. Prak-prakan. Prak-prakan teh praktek. Praktek-praktekan. Boleh. Prak-prakan dina kaulinan teh. Tadi lamun dina sifat nama dibagi dua teh heureuy jeung lomba kompetisi tah lamun dina prak-prakana kumaha? Dina prak-prakana kaulinan teh bagi dua oge. Dua oge. Dua wah ini. Dua tadi. Dua. Dua tadi. Dua. Tadi. Dua. Kebeneran pisan. Bapak beneran nih bilangnya. Enak tangga. Dua tilu. Beneran. Waduh. Bisa. Beneran tekan cilotan. Tahun 2035. bener. Sekarang aja. Nah, tamang prak-prakana mah. Prak-prakana ini kaulinan teh dua kan. Uka hiji kaulinan teh aya nu make kawi. Kawi. Lu udah Apa kawin? Kawi teh naon? Iya. Udah kawin belum? Udah kawin? Kawi. Kawin. Kawi. Ka. Lu Lu tahu? kalau ada adik kakak gitu adiknya kawin yuk. Kawin. Kawin yuk. Kurang loh. Kawi. Kawin teh naon mang? Nah, sebenarnya gini, kawi teh di laguan tuh dinyanyiin. Ada nyanyi-nyanyinya. Ada kawihna. Contohnya ya. Contohnya. Nu kumaha? Nah, Om Pimpa. sampai kan tadi prak-prak. Oh, bener Om bener Pimpa bisa. 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 Salah satunya Pimpa layung gambreng. Paija pakai baju rombeng. ini yang versi bahasa Sunda. Kumaha? Nih, tangan saya kan ini naprak. Namprak. Bukan minta ya. Telunjuk semua ke sini. Kanut telapak tangan Kadi. abdi. Ya, ada nyanyinya. Kumaha? 1, 2, 3. Ciri-ciri tua bagi kacapit belum pare segetah jauh malalang bawa wayang cek Nah, Abi menang mobil kalah eta. Suganya menang. Kalah sebenarnya. Oh, Suganya menang mobil. Dan bukan lah. Lamun anu benang dia di telapak tangan. telapak muda Lamun anu benang dinu tadi di kieukeun. Eta teh cing ciri ini kudu jadi ucing. Mendina ucingan. ucingan berarti si eta anu bempeuna Tah membeunah jika gitu. oh sugan teh juara hari Waduh. Tanya kan itu. tapi di saya mah teu mang sebenarnya cing ciri pit eta geus we Ulin nu kitu. biasana ulin kitu anu beunang manehanana nu namprak Oh, nah. Gitu dong. Ya, bedanya Folklore teh. folklor balik di folklor tradisi daerah beda-beda. Tradisi lisan. Kaulinan ieu teh. Lisan, bener. Jadi sumebarna oge sumebarna secara lisan jadi beda-beda. Tempat beda-beda. Bener-bener. Eta, ya jadi contohnya aja, nu paling pasti terkenal ku abi we nyariranya tong dong-dogan. Siapa tuh? Ini kan tuh kan. Dogan bebes siji, pre. Dogan bebes siji, pre. Dogan bebes siji, pre. Dogan bebes siji, pre. Sapi boloton. Nah, tadi
kawikeun. Ayeuna nu teu dikawikeun. Aya da dikawin hiji. Oh jadi naon? Orang-orang cing. 1 2 3. Kan itu. Aduh. Nah, ieu praktekna. Orai. Gaya orai. Gaya leungeunna tuh. Orai mapai sawah. Tong ka sawah paredang sumadeng bekal. Geus Umur dah. urang sekolot oge. Bahagia we nya jeung Terima kan bahagia. Bahagia. Kaulinan. budak putih kieu nu aya nya. Pasti atuh. 2005 masih kieu kene. Tapi ramai kan, seru gitu kan. Rame pisan. Abi yang bisa Nah, kaulinan. eta lebih kan contoh anu dikawikeun. Aya nu teu dikawikeun oge. Sabaraha contohna ieu siga kieu. Saya apa? Kaulinan naon cing? Dan teu dikawikeun mah bebentengan teu. Tah. Peris-perisan, Bisa. Kucing pup nu tadi. cingkup, Tapi kan kucing neangan sumput. ieu di ieu heula. Iya. Bukan kembali. Tapi pasti nama Tuh tuh jadi nyanyi nyong. Tuh Oh, gitu kan. terus anu ya. Kucing sup. Boy-boyan, Congklak. congklak. Boy-boyan yang Bebentengan. yang dilempar itu ya? Iya. Ya, Sama ya. pecahan genteng ya? Iya. Lempar pecahan genteng. Oh, main. Main. Tahun berapa main? Iya, tapi Abi lempar. Lempar orang. Aduh, anaknya siapa ini ya? Tadi gelut, sekarang lempar. Orang. Bahaya. Lempar kenteng. Itu channel edukasi. ya seperti itulah ya nu tadi diceritakeun. Gitu. Ya, Ada itu contoh nu lain Abang. Tah ieu nu digarantung contoh nu teu dinyanyiikeun kaulinan. Main lang lain. Oh, tak supaya tradisional oge nya. Mana euy? Kabeneran bisa geus dipasangan. Kebeneran Beneran. Dasar kebeneran ini dia mah. Iya nemu atau beli. Yang salah. Ya, di belakang lah, di belakang. Dapur. Dapur. Pantesan dia dina tahun kiwari gitu tahun ayeuna loba pisan gitu masih kena oge dipake ku barudaknya Masih main. da Rame seru tadi. rame Ya, seru Tahun 2025 kan terus di pikiran nepikeun ka badan urang teh gerak nambah sehat nambah skill nya Iya. Itu itu Mang tentang kakawihan Mang tentang ieu naon kaulinan barudak. Tah ayeuna mah aya anu dipagelarkeun dipertunjukan. Oh di jen pertunjukan Oh, iya, bener. di gedung-gedung pertunjukan. Mun diperingati sebagai hari anak, biasanya aya pagelaran kitu. Ciga ayeuna kan kabeneran dewa. Kabeneran dewa. Ayo nanti ya. Nyata hari anak teh akan Hari anak nasional. Terus Nasional. lobanya di TV oge nya Ya. dipertunjukan kaulinan barudak karena emang keur disosialisasikeun ya. Rame pisan gitu. seru mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya oge. Berikan. Wis kitu Mang Ya, segitu udah. tentang kaulinan barudak aya deui anu bade tambahan. Berarti Segitu panginten tentang kaulinan barudak. Sayana mangga candak, gorengna candak terus alungkeun atawa simpen ka tempat sampah. Tong hilap oge. Subscribe, comment, terus nanti like and share. Follow oge. Follow oge channel Sundaku. Sagalana oge arbiter. Nu penting mah bertanggung jawab. Ya, sekitu wae hatur nuhun. Sampurasun.